Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran mitra kaum dan sadayana, alhamdulillah tepung dan day dina acara ngadongeng. Mitra kaum dan sadayana, mangga urang teraskeun deui hanca anu katunda waktos dinten kamari dina judul Langgam Jagat. Nangangin tumpur bumi karya Lasmi Indi wilujeng ngadangkeun. Sadiangkat dah jadi murid Kiran Sanaya. Angling Sudraji mimitin darema wajangan pituduh ilmu anu utama nama ngenaan ilmu kanuragan. Dijelaskan sa jentrena taya nu kaliwan. Bikin pamondokana Kiran Sanaya ukur nuduhkeun ke lebah guha adu teu jauh ti pusat kawah. Ti mimiti eta Angling Sudraji katut kirana mondok moek di eta guha. Poe ka poe teka rasa Angling Sudraji geus aya kana samingguna cicing di eta tempat. Salila eta oge manehna meunang ujangan sarta pituduh ilmu. Seperti dina hiji beurang, Kiran Sanaya datang nyamperkeun ka jero guha. Mirenga kedatangan guruna, Angling Sudraji serta Kirana dewat ngabagiakeun mererengkuh serta terus mere tilam pikeun pangcalikan guruna. Saenggeus kukek dariuk, Kiran Sanaya mimiti muka carita. Wah, kabarna bocah bajing. Sae ke guru? Lembal Angling Sudraji anu geus biasa disebut bocah bajing. Sabab timiti datang oge, bajing kokotanana geus narik perhatian Kiran Sanaya. Timimiti eta, Kiran Sanaya ngagero Angling Sudraji ku landihan bocah bajing. Ari hidup kumaha Kirana? Kiran Sanaya malik nanya ka Kirana. Pangestu kiri si guru? Balon Kirana ajri. Syukur bagja kumbayana ari calager mah. Ngan hampura we mama ukur bisa mere tempat saki ayeuna. Sing barta we dedenya. Mohon Ki Guru, tesawios. Mohon Ki Guru, tesawios. Tembal nu duaan meh bareng. Sekedapan Kiran Sanaya tawakan jarita katembong tina rupana anu bersih cahayaan nandangkeun gambaran hate anu uning. Make reksukan ilaharna para resi atawa syekh sarta dibalut ku iket sorban bodas. Saenggeus sabaralila karungu Kiran Sanaya cembarita. Hidup di dieu geus aya kana saminggu leuwihna. Katinggal ku mama hidup cepat aya kemajuan. Cepat nangkep kana segala pituduh. Nandakeun hidup lain jalma bodoh. Mama bunga nya. Hatur nuhun kana piwajangna ya. Walun Angling Sudraji bari rengku. Tah, lebih mana caburukan teh bocah bajing? Nembe ka tingkat 7. Jamling salamprang mama. Gitu. Tah. Ayeuna mah urang ningkat kana tahapan 8. Baik. Regapkeun ku hidup. Tingkat anu ke-8 nyaeta condring kilapan cerah. Dimana dina eta jurus hidup kudu bisa ngadirikeun cakra baca jeung bayu raja sakaligus. Carana nyaeta hadirkeun tenaga jero dina bilik jantung belah kenca. Tuluy tekan nepi ka udol geus kitu kakara disaluarkeun kana utek tukangnya. Kakara sakitu Angling Sudraji kalah ngahuleng. Ting bingung, ting tengarti.
Nah, kalau kang hulang gitu bocah. Nah hidup tu masih bingung. Tanya Kijaran Sanaya. Sanes bingung nang kebujangan mama, mong abdi teh heran wae ku cara mama ngelatih abdi. Selami seminggu, mama ukur masih hujangan jurus condring sekala dogi ke tingkat dalapana tanpa ngelatih secara nyata. Nah, ilah abdi badai latihanana mama. Walon Angling Sudraji memang payus jengkah heranana. Salila seminggu jadi murid Ki Jalan Sanaya, can pernah sama sekali latihan secara fisik ilaharna guru-guru anulian. Ukur hujangan sarta pituduh-pituduh anu katarimaana. Ngarung kitu Ki Jalan Sanaya renge, seri menipok nyarita. Ya, memang gitu cara mama ngelatih hidup bocah. Pami kita mah ilmu jandrang salah kamu kecangking atuh mama. Tanpa lah dilatih mah. Nah, ngalatih raga jadi hiji kewajiban. Nyangking na ilmu bocah. Tu setiap ilmu memerlukan latihan. Kau jangan oge cukup. Memang cara mama ngelatih hidup anu jadi murid kahiji sarta jadi murid pamungkas mama sabab mama moal boga deui murid. Mohon pan sagala rupiah oge kedah diasah mama. Naon anu ku mama diwejangkeun kedah dilarapkeun kana diriku secara latihan. Walon Angling Sudraji kekeh dina pemadegan. Yen setiap ilmu memang memerlukan tahap latihan. Ki Jalan Sanaya tengah landai. Nah, hidup can percaya kan omongan mama. Cara mama ngelatih hidup memang tanpa latihan. Tapi kok jangan cukup. Bisi hidup perlu bukti pek. Ayo urung keluar kelas kedengnya. Geus cerita gitu. Ki Jalan Sanaya ngojengkang keluar tiguha dituturkan ku Angling Sudraji serta kirana di tukang ngenana. Seenggeus di luar, Ki Jalan Sanaya nuduhkeun supaya Angling Sudraji nangtung anu dirada leluasa. Angling Sudraji kuat nurut. Manehna terus nangtung di tempat saloyu jeung nu dituduhkeun ku guruna. Baik. Berapa takun pituduh mama tingkat hiji bocah ulah ragu dina mata kanana. Parentah Ki Jalan Sanaya. Sajongjongan Angling Sudraji beki ngerasa bingung kumaha patana wajanganan tanpa dituduh latihan. Komo ieu can pernah sama sekali nampo kumaha bentuk gerakna. Untung ragu bocah. Muntung ragu-ragu, pek gerak petakan, tingkat hiji, conding Sarabayu. Cek Ki Jalan Sanaya, nyelengkeng deui. Dipaksa kitu mah Angling Sudraji rengkah ringga. Kentak coba nginget-inget deui ujangan guruna. Ujangan tingkat hiji atau awal nalika dirina diangkat jadi murid. Sep, tanpa ragu. Angling Sudraji mimiti usik. Dua perep disimpenna cangkeng. Bari ngawangun kuda-kuda nukang hareup. Sadetik ti eta, kuda-kuda digerakkeun setengah lingkaran. Sedangkeun leungeun diangkat ka luhur, tuluy dilieukeun serong ka sisi. Sit bener. Sit beter. Bentakan leungeun Angling Sudraji langsung nebarkeun galura tenaga aheng. Angin ngadadak-ngadadak muser dina tangtungan ti mimiti suku papat nepi ka sapasang leungeun. Tanu tidak dapat tempatan nepi ka bulek. Rembang ke bawah angin. Angling Sudraji kaget. Anu taya jeut. Ngerasa tengah hati kumaha dirina bisa kitu. Tanpa dilatih ngan saukur ngarungu wajangan tirina bisa meraktekin tingkat 1 condring salaka kelawan sampurna.
Geus percaya nama. Cara ngelatih mama mah memang gitu. Cukup sekali wajangan oge hidup bakal nyangking. Enak pek praktekan tingkat kedua nak bocah. Pek tenggal batu anu ngacungking digigirin hidup. Petakan jurus kedua condring ke Manjalu. Kentek angin strategi ngerubah bentuk pusaran tenaga jero. Tenaga jero setik ditahan dina sandi-sandi siku. Sabari malik ke arah batu anu ngajungkring terjauh di dirina. Cukup gede memang batu anu rek dipake sasaran tenggelan. Bisa dipastikan eta batu kesebut batu kolot anu kata asanana lain jore-jore. Saluyu jeung piduduh kuruna kijaran sanaya. Dina tingkat kedua Condring Ki Manjalu, Angling Sudraji kedunahan aliran tenaga jero dina setiap sendi siku. Cendekna ke bendong aliran samet siku. Bogowe Angling Sudraji kata jumberingis. Ngerasakan kanyeri tina alatan banget. Tekuat nahan dorongan aliran cakra. Urat lengan nepi kararanteng. Hampir-hampir rek pegat. Aliran tenaga jero anu sakitu gedena kudu ditahan samet siku. Geus tangtu butuh ketahanan awak luar biasa. Jadi ibarat nahan atawa ngabandung arus cai walungan anu ngeduligdag taya ereuna. Tapi kejiran sanaya memang tersalah milih murid. Angling Sudraji anu kaitung masih budak keneh ketempo sanggup ngaluarkeunana. Tenaga jero anu terus ngali serta dibendung samet siku beki ditu beki ngumpul manglipet-lipet. Sepasang lengan Angling Sudraji ketempo ngageter mancerkeun aliran parang. Halus bocah halus. Hidup geus sanggup ngumpulkeun kekuatan. Ki Manjalu dina sapasang lengan. Jadi ayeuna meujeuna dipetakeun. Asa kehatian ngerung ucapan guruna, Angling Sudraji mimiti gerak, dirina melasat ke arah batu anu jadi sasaran serangan. Tapi aya hiji keanehan anu teu sailaharna. Gerakan Angling Sudraji ketenju lain gerakan biasa, tapi gerakan aheng. Memang manehna ketenju ngeblesat ke arah batu, tapi di sisi lain ketenju oge dirina masih nangtung dina tempatna. Ebrehna Angling Sudraji ketenju jika ayat 2 nu hiji masih nangtung di tempat, sedengkeun bayangan nu hiji deui melasat ke arah batu bari kentang padorongkeun dua tapak batu anu sakitu ngajungkirina langsung hancur paburasat maretelan sarta ngeprul jadi keusik anu mancaura. Tenggelan Angling Sudraji memang tenapak tari. Aliran tenaga jero anu ngumpul ke bendung nesiku langsung dibudal ke sahentaka. Jadi hitungan tenggelan Angling Sudraji kebanding 100 tenggelan kesakti, hampir 50 kali lipat tenggelan gelap nyampar. Kirana anu nyaksikan kana hal eta langsung melohok mata simeteun, hampir terpercaya kana tetenjoan. Sanajan dirina can pernah sama sekali nungsi ilmu kan uragan, tapi di keraton Parakan manehna mineng nyaksini para satria mintonkeun kesaktian.
Kunen jo kumaha kahebatan kekuatan anu dipetakeun ku Angling Sudraji. Ceuk pikir nama asa leuwih timbangan kekuatan tenggelan kasakten jawara biasa. Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pamirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Lang Jagat Nagara Langit Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Wapunten dina sabaraha kalepatan mapija aya cariosan sareng basa dina ausan kurang renahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.